diabadikeun perjanjian kaum Fir'aun beserta Fir'aun dina Al-Qur'anul Karim nu kurang dibaca ieu falamma kashafna anhum rijza ila ajalin hum balighu falamma kashafna barang Gusti Allah ngalengit-lengitkeun kana siksa dengan pelantaraan dua kangjeng Nabi Musa siksa anu diturunkeun ku Gusti Allah ka kaum Firaun. Kemudian kangjeng Nabi Musa ngadoa leungit ila ajalilhum datang ka masa anu nyana daratang kana eta masa yami masana disiksa saminggu setelah saminggu leungit setelah leungit sabulan ke sabulan turunkeun deui siksa jebonggawan buang kawarah teu daek iman siksa deui saminggu ngadoa deui deui nang sabulan reda tetep teu alar iman siksa deui ila ajalihum balik kumaha tah setelah kuari geus siksaan idahum yang kusur siksa nama geus dieuweuhkeun ku Gusti Allah tapi ternyata hum yang kusur ieu kaum Firaun teh ingkar jalir tina janji wa yusruna ala kufrihi terus makin menjadi kufur. Masya Allah, itulah kaum Firaun. Kuperna terus bae anu luar biasa Raja Firaun teh terus bae ngaku jadi pangeran teu kira-kira nu mantak Raja Firaun tina kerajaan tina ratu tina raja kemudian ngaku pangeran hiji kakayaan berlimpah anu luar biasa ieu nu aing itu nu aing bro dipato bro di Jungalaya di tengah imah ieu nu aing itu nu aing ieu nu aing itu nu aing Allah nu nandingan kakayaanana. Nomor kedua Firaun teu pernah sales macan salila hirupna nya mah gagah bae sehat bae sugih aya di nyana gagah aya di nyana beungar aya di nyana jabatan aya di nyana cak nyana nu kos kieu mah pangeran geus aing mah aku pangeran. Jadi Firaun ngaku pangeran ku sebab gagah kaya di urang ge sebenarnya mah lain Firaun bae asal diberi gagah bae geus aku mah pangeran bae aya jelema teh tadina susah kemudian nyana dagang usaha wari kaya raya eta nyana lamun nitah mang nyokotkeun sendal geus lain make curug make jempol suku bakal gitu tuh bakal itu sendal aing make jempol suku eta kapan sarua Firaun Masya Allah kan kadanan nyokot sorangan mah geus gajeun aya anak buahna atuh make leungeun cek bawa tuh kadi geun tuh ieu mah lain make suku noel lagi make suku trek adegeun tuh sepatu aing jing suhun Gusti suhun mahalan sepatu jeung nyawa sia udah pohara amat sih teh nyawa sia aing pangeran sugih aya di Firaun gagah aya di Firaun jabatan aya di Firaun nyana ngaku pangeran aing pangeran ku ego nyana ngaku pangeran aya deui kacaletot omongan tapi ku sadarna ieu mah sadar-sadarna leuwih pohara sadarna sehingga nanaon di alam dunia nu ayangan Allah doang ki halaj mah ngomong lagi anallah ulah Allah mentak ditangkap ge nya nama tuh Mansur Husain ditangkap ki halaj mah lantaran nyana ngaku Allah anallah di urang Sasiti Jenar nyana ngaku Allah begitu dipanggil ku kitu wali sanga bejakeun Jenar kita ka dieu cek jadi Jenar cek Jenar di dunia Allah bejakeun Allah kita ka dieu gitu cek wali sanga kunaon nyebut Allah
teh jenar tolong gitu Pak geus jenar jeung Allah teh ka dieu tandinganna wali sangat Allah jeung jenarna tidak ka dieu eta nyana nyebutkeun eueuh jenar ya Allah salah nyana geus aya di makom fana nyana geus aya di dinya hese nyaritakeunana ya halajar bae anallah jadi lamun nyana aku Allah dengan sadar urangnya lamun datang ka sadar jasa bakal kos itu ngan aya nu kontrol aya nu teu kontrol sok gerage aya jelema ngadoa ka Gusti Allah ibadah asal penting ya Allah ya Rabbi hampura abdi nomor kahiji abdi hayang dihampura nomor kadua abdi hayang deket jeung Gusti nomor katiluna hayang dibere berkah ya hirup abdi beres kepenting ngadoa deui tahajudnya na beres tahajud ngadoa ya Allah ya Rabbi hampura dosa abdi nomor kahiji nomor kadua abdi diketkeun ka Gusti supaya boga rasa nomor katiluna abdi supaya kahirupan teh berkah beuting kitu deui napakur nyana jol setan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya anu salam teh ka deuleu setan. Ya cek setan. Maneh ngadoa ya Allah ya Allah ya Allah. Unggal penting maneh ngadoa ya Allah ya Allah ya Allah. Aing mendek nanya baik siap pernah aya jawaban teh Allah. Henteu. Aisyah ibadah meureun geus belasan bahkan puluhan tahun aju ngadoa ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah eta sia teu pernah dijawab betah nyaeta yakin aya jawaban sakali aju sia terus bae ya Allah ya Allah sanajan sia teu pernah aya jawaban ukur bingung jagan terus guna baula jagain ulah ayo jawaban atuh ulah diteruskeun jangan naon ge boro-boro ka Gusti Allah pangeran nu maha kawasa panjaksia sagilang urang minta cinta bae gawe ajo jawaban pernah ngambek urang nyeun surat aju hayang balasan cek urang teh kutunggu balasannya aku sangat menunggu dengan penuh kerinduan budak ajo jawaban ti eta awewe pan urang kesel cek setan teh cecak cinta bae dia kesel atuh ieu ka pangeran cenah mah kawasa pan teu kadenge sora-sora nacak eueuh nya atuh bakal geus diteruseun eueuh pangeran mah eueuh atuh lah inget moal terus lah moal aya kos kitu mah jajan orang aing geus puluhan tahun atuh pangeran jan orang juga atuh ka aing mere jawaban sorak ya atau kumaha makana cak setan tuh babaturan jeung setan bagus gitu ya deh nyanare besare barang sare ngimpi kapangi jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis ina impian teh maneh wau ka kula henteu ieu Nabi Ibrahim Masya Allah nuk ai salat sok dibaca teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim eta ya Ibrahim oh ditangkep dilepas hatur nuhun bola kapanggih jeung Kangjeng Nabi Ibrahim aya naon ieu Kangjeng ka dieu aing nyaho di jero hate sia bimbang antara ayat Allah bener kan? Bener nu diajak ngobrol ka maneh nyaon teh eta aing nyaho jazaman dengan bangunna setan aju pada tuh sia nurut tadina teh ajakianna lah ja bener setan-setan ge omonganna ai bener mah meureun cokot sekali setan bae cek Kangjeng Nabi Ibrahim ulah sok nuturkeun setan bae sanajan bener ngubruskeun
atuh ayeuna mah kabeneran kapanggih jeung Tuhan kangjeng Nabi Ibrahim eta kumaha abdi ngadoa ka Gusti Allah unggal penting ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah kok teu pernah mere jawaban nah dek dibere ilmu maneh ku kaula lantaran lamun maneh ngagelo umat bakal ngagelo cacak-cacak maneh anu tahajud unggal peuting doa unggal peuting kemudian ngagelo ku gara-gara setan atau kau murid maneh pulau gua gelo aju kudu kumaha tuh keyakinanana ya kangjeng Nabi Ibrahim maneh tata dina aya tahu aju kuari aya nu ngayakeun maneh sa Allah baheula ti eueuh ka aya eta ayana nang mesentan teu henteu cekelat aya sorangan aju kuarieu hirup sagesa hirup ieu maneh napas diatur ku maneh lain can ngatur Allah lamun Allah nyabut kuari diayakeun we hirup jeung pae bangsa nang Allah bener engke sia suatu saat ketika geus datang ke ajal bakalna nyawa keluar pae temuan pae nang sata paekeun nang Allah kunaon riweuh-riweuh amat maneh tieueuh kaya nang Allah kuari aya napas diatur ku Allah hirup maneh lempang ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon teh eta teh digerak-gerakeun ku Allah kemudian ke paeh ge ieu teh ku Allah bakal dicabut nyawana kok ngadoa haju bimbang endek amat si pikiran kitu kumaha maneh ngadoa ya Allah anu ngangkatkeun leungeun ka luhurna Allah anu ngabisakeun ngomong Allahumma sa Allah atuh kok mana keur bingung keneh bae eta teh anu ngangkatkeun leungeun lain maneh Allah haju ngadoa Allahumma eta teh Allah bisa ngicipkeun Allah aju aya sora nu ngadenge Allah terus dipagahan ku kangjeng Nabi Ibrahim di jero mimpi teh dipanggahan terus lantaran anu magahanana Nabi lulusup ilmu kamaripatan ka jero hate Masya Allah caknyana bodoh-bodoh tinggal aing teh horenganan jaheuh ieu teh horenganan aing lempang ge ku Allah cicing ku Allah ieu ngangkat leungeun ge nang Allah kuari ngadoa ge nang Allah atuh hese-hese teh berarti Allah teh aya di aing ilmu marifat asup ka jero teu hese horenganan lamun langsung anu nganasehatanana anu mere ilmuna nabi nu mere ilmuna wali atau langsung ka jero hate coba nu mere nasehat da Kiai Golkar nu kadeuleu bernera koneng set nu nganasehatanna Kiai PDI nu kadeuleu tanduk anu nganasehatanna kiai petilu berarti nu kadeuleu Ka'bah gambar Ka'bah lantaran nu nganasehatanna ieu aya di jero hati Allah atuh julusup kanyanana ge Allah jadi berarti kumaha nu nganasehatan cek jerati aja kerieu ge aing ngaji kos kitu tapi teu julusup ka jero hate tapi barang kangjeng Nabi Ibrahim anu nyaritana kocep ka jero hate lantaran naon lantaran kangjeng Nabi Ibrahim di jero hatena nanaonan nu ayangan Allah doang kuari ditransfer ka jero hate seseorang nu keur dinasehatan Allah asup tak ngaripat jana ka Allah begitu pentingnya ngadoa ya Allah ya Rabbi asa ya Allah malam kedua ngadoa di asa ya Allah malam katilu pohara jasa setan datang deh setan ngejedi ngamat sih kamari masih ya nurut guys apaan siate ngadoa ya Allah pernah ngadeng ya Allah goblok sia setan geura cicing dihareup gelut sia jeung aing
Pasti jadi gagah. Kuari mah geus mobilan di jero hati aing. Motor di jero hati aing. Jabatan. Wilayah. Ngan Allah doa. Sia buang kawara. Masya Allah. Karya siapa aing jadi. Tikam siapa aing. Waduh. Cak setan jadi kursi ya. Ini setan bebeja anak raja setan. Tuan Raja. Enak sia. Ayah hamba Allah kamari manurut nya nanggeus gulak-gilak bae aju nya nanggeus nyatakeun timplan Allah teh nya aya nya Allah nya Allah tapi kuari mah gagah jasa pukul geus cigoda terus bae waduh malah kula ada ditikam datangan deui ku sia dipecat sia ku aing tina kasetanan sia paharat setan ge bisa mecat setan jadi naon atuh engkena ka ditu goda lapor deh cai hasil digoda deh ku setan ke Allahumma mandak sing ada teh urang lamun penting ngadoa eta setan teh mengelilingi urang lamun urang ngadoa ya Allahumma lagal hamdu Allahumma lakal hamdu Allahumma dan lain-lain sebagainya urang dibaca doa cak setan teh kudu ka make sorana naon lah make lempang aing bluk 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 coba kumaha wassalamun alal mursalin cak setan jadi aing ngabungkeul nya geus wassalamun ya kecil wakos kieu bae kecil isukna ke moal waka cak setan teh moal waka diganggu gede-gede heulanan kaeun heula antep heula ka cai balik di cai keran dibuka deui mah ceknya sanu nuturkeun ya ditutup deui wah asana ieu mah asana lah eta setan makhluk Allah ieu aya makhluk sesama makhluk tidak usah saling mengganggu kadengeun kan ku setan ayo sia salat sholli sunat tahajud Allahu akbar ban keran aya deui bae lain salat tahajud teu kuat ya kos kieu ya teu kuat ieu mah geus agara ke walad dolin dadah aju ka pamajikan nyulus kak pancena geus keran muka deui atuh keran lawan cer meureun kencang tadi geus muka deui eta muka jeung kuku mah jurig emang gak kasihan ka jurig itu teu isin doang gitu setan lendelekeun bae ya kakarak sakitu tapi aya nu kuat siap keran ngocor bae ku jurig sia teh sieun aing mah teh bo gagah cek setan teh geus kajeun tahajud Allah plek aya sore ya arek sora ieu teh sieun waduh kuat cek aja mulai menyan setan ieu bisa beneran nih mah ya segera menyan kuat oge ya jaga nih menyan bukti bang wow hayalan geus lain deh geus lain ka Allah geus tahajud geus wali pocong mah ya di jero tapi ieu mah bebeneran asa nih mah enggak gegeran bae tahiyat barokatuh salawat itu asyhadu an la ilaha illallah assalamualaikum cak setan sakitu doang rencana naon urang geus kos kitu mantak digoda terus ku setan tah ieu ge kiai tahajud digoda ku setan tah eta setan mengagoda teh pohara jasa mantak Firaun gagah dinyana kaya dinyana jabatan dinyana aju sehat mah teu pernah muriang sanes macan kos kieu mah seneng aing mah jadi pangeran ngaku pangeran aing pangeran artina lamun ngaku pangeran dengan penuh keegoan nyana kafir beleumeun Allah tapi ki halat mah ngaku pangeran anallah kaula Allah malah ka surga sesiti jenar eueuh nanaon ge jenar eueuh nu aya ge Allah malah ka surga ngaku Allah tapi ka surga nu ieu mah ngaku pangeran tapi ka neraka naon sih eta perbedaan anak jero hate nu ieu mah ngaku pangeran ego nu ieu mah anallah sadar
sadar sakumaha tadi ngadoa barang culusup ilmu marifat ka jero hate kiai jaheuh horenganan ti eueuh ka nang Allah napas kaluhur ka handap teh anu ngagerakeun Allah urang diuk nang Allah urang nangtung nang Allah atuh berarti ieu ngangkatkeun leungeun teh moal bisa lamun lain ku Allah mah berarti Allah teh aya ngahiji jeung urang henteu anti ngahiji Allah sebab Allah mah qadim urang mah hadis bisa atuh jeung urang anti misa Allah mah teu pernah Allah misa jeung urang kumaha sih pikiran urang kitu lamun urang ngaji makan empat mah ngahiji Allah jeung urang moal bisa Allah mah qadim urang mah hadis Allah mah khaliq urang mah makhluk mah makhluk ngahiji jeung khaliq teu bisa misa atuh urang jeung Allah teu pernah misa Allah mah sebab gerak urang gerak Allah dela urang dela Allah atuh kumaha Allah mah disebut misah jeung urang teu disebut ngahiji teu ngan ketika urang diangkat jadi makrifat ka Allah nggak jadi kasampurnaan seakan-akan Allah aya cak Gusti Allah titipkeun aing di langit moal kuateun langit sebab langit buatan aing titipkeun aing di bumi moal kuateun bumi lantaran bumi teh buatan aing dek di mana bae moal beujeuhna aing mah tapi aing nyulusup ka hate jelema mukmin ka kasih aing aya di hate hamba aing nu ku aing diangkat jadi wali aya Allahan wali Allah mantap berani perang kesieuna naon nu di deuluna Allah mantap musuh asal ngadenge Kangjeng Nabi Muhammad dek perang bae ge sabulan keule dek perang geus geter-geter ulah ka Kangjeng Nabi na asal ngadenge Sayyidina Ali geus joren pedang musuh geus sieun setan kasorban Sidina Umar kasorbana sieun urang mah sorban urang dipake ulin ku setan nah sorban kiai mantep ya endahan diuk di luhur iya udang nanu gede abe pajar wali udang setan diuk di luhur di dia masya Allah dua sorbanna dua di dia hiji tilu di dia hiji kosong edan sia dipake ulin ku setan masya Allah nah bangkawarana kaum Firaun teu daek iman ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam malah terus kainkaranana anu leuwih menjadi-jadi tibatan memeh disiksa ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Musa nyanggakeun ka Gusti Allah ngadoa mangga Gusti sakitu ayana dakwah abdi teh diparentah ku Gusti tapi geuninganan kitu bae teh kaumna teh mangga nyanggakeun ieu kaum Bani Israil teh teu bisa kaluar tina belenggu penyiksaan Raja Firaun panjang bakal dongeng engke dihareup ieu mah ngan sakadar caritaan sebagai itibar doang nu ujungna fantaqamna minhum atuh ku Gusti Allah eta kaum Firaun teh disiksa berikut Firaun kumaha fil yammi faghraqnahum fil yammi disiksa ku Gusti Allah melalui laut panjang dongengna disingkat heula di dieu mah ieu mah keur carita kaum-kaum nu banggawara akhirna Kangjeng Nabi Musa merangan Firaun Raja Firaun nyerang ka Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa diudag ku Raja Firaun mun urang pernah ka Mesir kemudian urang ningali kaayaan negara Mesir didinya ningali lautan anu pernah Kangjeng Nabi Musa diudag ku Raja Firaun anu langsung lumpat ke negeri Yordan Laut Merah urang bakal neuli jadi lamun urang ke Mesir terus ka Yordan eta lautna eta urang cicing di sisi laut Laut Merah didinya orang dahar merenung laut ieu nu baheula nyingkap nyaho tah urang tah Kangjeng Nabi Musa diudag ku Raja Firaun
Kebenaran Firaun kan jelema pinter asana ya bahaya cek Firaun tapi terus bae diudak datang ke laut pinggir laut kaum ngacuak kabeh ieu urang kudu kumaha ieu urang kumaha nang cek Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah bere instruksi ka Kangjeng Nabi Musa gebukeun eta tongkat teh mun ngomong Kangjeng Nabi Musa mah aso tongkat tapi cak Allah mah lain tongkat orai minta kamu hakikat mah kos gitu lamun urang nyaritakeun Sidina Umar kafir waktu eukeur itu Sidina Umar jadi jawara cak Allah mah nyana teh bakal jadi mukmin anu luar biasa keimananana urang mah nyebut kafir ka Sidina Umar teh masyarakat teh tapi cak Allah mah mukmin sejati beda cak urang pandangan urang nu teu nyaho ka ilmu hakikat jeung cak Allah ieu Kanjeng Nabi Musa nyebutkeun aso tongkat cak Allah lain tongkat Musa orai nu dibawa ku sia mah jadi beda urang cak Allah cak urang cak Allah beda nah peupeuhkeun tongkat peupeuhkeun kak belah laut wah kaum Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Musa jeung kaumna berangkat nyebrang di Laut Merah tinggal Raja Firaun teu ieu mah laut ieu kan negara aing nyaho ieu laut ajeun kumaha ge mending balik deui mah cilaka aing Musa mah kan hebat biasa sihirna jagnya jeung aya di non kitu jirahatna bahwa Musa teh sebenarnya rasul aya kos kituan Firaun kos gituan tah ya nama emang jelema hebat cek aing mah balik deui lah begitu dek balik deui Allah ngutus malaikat Jibril jeung malaikat Mikail anu jadi kuda malaikat Mikail anu numpakan kocek Firaun naik kuda lalaki anu hebat iya malaikat Jibril ngarupa kuda Nabi Ka dia datang aya bae dihareup lantaran dek belok deui jadi dihareup Masya Allah ieu kikian dek eta Firaun teh ngabalikeun lesa balik sia teu daekeun sebab eta malaikat Jibril teh kuda ngarupa kuda Nabi Kang eta buntut teh diacungkeun ka luhur iya di eta kuda Firaun teh lain neuleuh jalan neuleukeun eta empeu-empewan poho eta kuda Nuantake kuda lamun geus neuleuh nu bikang kos kitu nu leuwih kangna atuh lalaki ge lamun hobi ka nu kos kitu asal dibukakeun atuh geus lupa daratan kajen teh imah dijual buruan dijual nu di dieuleuna eta doang dibikeun kabeh ka orang Karawang beak kabeh nu kolot geus kabagian nu kolot sawah nu ditu teh ka mana ka ulah bawa mau pindah ka Karawang oh jadi orang boga sawah di Karawang mencong beak kabeh mobil teh ka mana ka bawa ke Karawang kabeh mobil Karawang motor Karawang sawah Karawang Masya Allah wah jasa teh urang Karawang betas sarila aya mah kitu bawaeun diri asal geus eueuh bae haju bae mulai kita balik geus ka dieu tah ieu ge kitu atuh malaikat Jibril ngagodana pinter jasa kok buntut dikitu-kitu namri jasa pa namri haju meureun nyana ngarupana meureun lain deui barangna tinggal kuda Firaun sia cak Firaun ieu kuna aya-aya bae deui kabawa ku kuda eta terus ka laut padahal membungan Firaun membungan geus kikituan eta wes geus kituan balik tetap bae kuda kitu deui set dek dicilakakeun ku Allah mah babari langsung ke laut begitu ke laut Kangjeng Nabi Musa geus nyebrang Firaun mah beus jeung kaumna wabeh dikerem ilah siksa terakhir ku bangkawara antagumna minhum ba'uraqnahum fil yam ukamin wabung disiksa Firaun beserta kaumna ba'uraqnahum maka kami ngerem Firaun jeung kaumna fil yam di Laut Merah laut anu pohara jasa cai nasib anhum sayyana Firaun berikut kaumna
sababi annahum kadzabu bi ayatina sebab ieu Firaun kaumna kabeh ngabohongkeun di ayatina ka ayat-ayat kami ngagol wa kanu anha ghafilin bari nyana paroho ka aing teu pernah berpikir bahwa nyana teh diciptakeun ku aing gas sikat ku aing peak kabeh bye cek sakal mah Firaun begitu kakerem maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa rasulullah itu Firaun cek sakal kulantaran manehanana di jelma pinter Firaun mah lain lalagan tetapi begitu manehna hendak maca syahadat diberhese ku Gusti Allah kertek di jero hatena mah aya tapi Firaun teh bener Allah teh jeung pangeran bener tapi tetep teu bisa akhirnya digulung ku cai watunggus ampul-ampulan ribuan jelema puluhan ribu beak kabeh berikut jeung Haman berikut jeung tentara-tentarana kaum-kaumna beak kabeh anu disalametkeun jasad Firaun sebut mumi kuari aya jasad aslina dibasem di Mesir. Jadi orang mun ke Mesir orang bisa langsung neuleuh jasad Firaun di zaman Kangjeng Nabi Musa ka dieu sabaraha ribu tahun dihitung kahitung ku ahli falak kahitung teh geus aya hitungan anak hitungan ti Kangjeng Nabi Musa ti Kangjeng Nabi Musa kan telila terus Kangjeng Nabi kitu kabiladina diangkat Kangjeng Nabi Isa. Jadi eta tadi perhitungkeun ti Kangjeng Nabi Musa alaihissalam ka Kangjeng Nabi Isa eta teh ngan saukur 2500 tahun 2500 tahun terus ditambah 500 tahun masa patrah jasa kadang Kangjeng Nabi Isa mah jadi kuari urang 2000 2015 tambah 2500 jeung 500 tahun udah berarti 3000 jeung 2000 5000 tahun ieu jasad Firaun akan dibalsemengan bedana ngaletikan setik jeung aslina artina aslina teh henteu dilempengkeun teu paehna Firaun teh kan gitu tah kayak diharap bakal diceritakan orang ngundongeng Firaun nu diharapna paehna Firaun teh kos kitu nyeri jasa meureunana sakaratna ieu nikel tadi iki aslina eta bae henteu dirobah henteu ieu kuari ge keaslian Firaun kos kitu waktu paehna kos kitu bae molotot ieu na kieu ieu na nikel nya molotot ngan pedah ngaletikan doang tina asli ada gua nah untuk besindeuk hayang neuleuh Firaun utek kudu ka Mesir di urang gaya kriye dibawa ke Jakarta jadi rame atuh mumi dibawa ke Jakarta dek nanaonan ditampilkeun atuh naon kitu ngaranna usaha tapi ulah kos gitu tapi direferensikan ku negara dibawa ke orang di Istiqlal pernah ditanya di hayang neuleuh Firaun langsung kula ge neuleuh pan ka ditu hayang neuleuh kos kumasi Firaun teh ngan lamun neuleuh langsung gegeraan ulah cepet ulah lambat ulah dilelenget urangna kudu bari istighfar astagfirullahaladzim salila orang neuleuh Firaun kudu istighfar bae astagfirullahaladzim atubu ilaihi astagfirullahaladzim bisa tepak Masya Allah ekori diamankan di Mesir tetap Firaun asli jadi 5000 tahun ayat ini nganyatakan 4000 tahun iba cerita 4000 atau 5000 tahun berarti nyata Firaun ayat mantak ketika orang Amerika kunjungan ke Mesir kemudian diteliti kunyana terus sejarahnya dibuka lobalah masuk Islam orang Amerika, orang Inggris, orang Jerman dibuka lebar-lebar Mesir makan daerah turis Mesir, Yordan dibuka jadi nyana memang penghasilan teh nu gegedena mah teu tamu
Mesir, Yordan, gegedena anu asup ka negara adalah tamu. Ngalir tamu-tamu ke Yordan, ke Mesir, sebab eta loba peninggalan-peninggalan karuhun baheula. Di Mesir eta aya mumi, aya Firaun. Kemudian di Yordan eta aya gitu peninggalan-peninggalan di zaman Kangjeng Nabi Syuaib alaihissalam. Loba mentak terus tamu teh ke Mesir, ke Yordan, ke Mesir, ke Yordan, loba luar biasa. Penghasilan terbesar dua negara eta ti tamu-tamu. Nah, iyalah dongeng tinggal urang ngalanjutkeun tentang kaum Bani Israil anu geus salamet ku ari nyebrang jeung Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Wa aurasnal qaumal ladzina kanu wallahu a'lam bissawab.